Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa di patepang dangu kendeuy sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami ngadongengnya. Dina danget ayeuna kaleresan Mang Aa nuju medar carita sareupna di pajajaran teh nya. Ieu teh kaetang carita anu panjang gitu. Aya ratusan episode mun teu lepat mah ieu teh. Tah kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana, kumargi carita sareupna di pajajaran kaetang carita anu panjangnya. Panginten Mang Aa sambil medar carita sareupna di pajajaran, urang sami-sami medar carita-carita anu sanesnya, urang selang-seling we nya. Urang sami-sami medar carita anu judulna Potret, karangan Bapak Ahmad Bakri, karangan almarhum Bapak Ahmad Bakri ti Ciamisnya. Kumaha ya urang Ciamis ya. Bakal medar daerah nu aya di Ciamis oge kecap-kecap nu sadidinten panginten aya patula-patalina sareng urang Ciamis ya. Upami urang ngabahas kana kecap-kecap anu didugikeun ku pangarang Bapak Soekarna makan ti Bandung, Bapak An Merdeka Permana mati Palih Kaler, ta ieu ti Palih Kidul ya ti Ciamisnya. Sakumaha biasa ieu carita Tatar Sunda teh didugikeun ku channel anu pikamemet ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda, khususna dongeng Sunda sareupna di pajajaran sareng dongeng-dongeng Sunda anu nuju dipedar ku Mang Aa. Nah ayeuna ieu seri anu kahiji judulna Potret karangan almarhum Bapak Ahmad Bakri. Anu teu acan subscribe-na mangga tiasa di subscribe dina channel anu parantos disayogikeun. Mudah-mudahan kayak sambil medar carita anu serina panjang sareupna di pajajaran, sakali deui Mang Aa baris medar carita anu episode atau serina pararonoknya. Gitu mudah-mudahan ya dongeng-dongeng anu dipedar ku Mang Aa janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun Potret seri anu kahiji karangan almarhum Bapak Ahmad Bakri. Isuk-isuk harita teh langit lenglang taya aling-aling, seorang manuk recet di sarada, hayam jago raung kongkorongok. Katingali gedong kawadanaan hegar matak betah di jero gedong bendara wadana, nuju di deheusan ku tatamu anu anyar pinangi. Again bendara wadana ngagentraan upas nuker ngajemprak di panjagaan di pendopo teh harita keur dideheusan ku juru tulis jeung sea anyar. Kaulan tembal agen harja bari ngorejat buragiru muru nu ngagentraan bari kampad kompod. Kadieu harja, ieu kaula titip juragan sea anyarnya. Babanding ku maneh sahanteu na meureun cuang cieung ari nu anyaran mah turug-turug ngurang kalih keneh kakaranyat pisan ti sakola. Dibebetah ku maneh ambeh teu ngarumas di kampung, mending ngahaja dititipkeun ka kaula ku Bendara Patih Sumedang da wargina keneh. Sumuhun dawuh sumangga walon harja bari dodongkoan. Jejeran ku maneh nepungan sepuh-sepuh
ulah aya paribasa torojog tanpa larapan kanu boga lemburnya. Sumuhun dawuh unjuk sumangga. Heueuh kitu we. Harita harja ngaleos muru deui ka panjagaan gek diuk ucang-ucang ku siwal kana dompet. Telila nu ngadareuheusan teh lalugay juru tulis muru ka kantor tapi Den Surya mah nyaeta CA anyar teh gek milu diuk di panjagaan. Ieu teh aya istilah CA nya atawa CA di serat nama. Jadi singgetan tina kandidat amtenar. Kandidat atau napi CPNS gitulah mun aya nama calon camat teh. Aya bendara wadana ke dijelaskeun ku Mang Aa nya. Hiji wilih aya kecap-kecap anu teu acan kahartos. Aduh kalotor agan bangkuna oge ceuk harja bari ngeser. Dupi Kang Harja di mana bumi teh? Itu di Blok Janggel agan. Linggih gerak karorompok upami parantos rineh mah tembal harja. Itu tuh kiduleun balai desa akang mah. Keur kitu srog upas Mirta nyampeurkeun ka Karalugay katingali na tetas ngecapan amplop. Tah ieu mah pun Mirta juragan palih ditu tuh caket sasak limus. Raos agan di Karanganyar mah seueur cai. Seueur sagala rupi we ketagan di dinya mah. Cek Mirta mairan carita. Sagala rupi naon Kang Mirta? Cek Den Surya. Lauk emas ge seueur gan. Lauk emas darat. Cek Mirta bari ngabelenye. Den Surya mangaring lauk emas darat kumaha maksudna? Sumuhun ararnoy teh sapertos lauk emas Cianjur. Den Surya seuri surti. Abdi mah beuki sote lauk emas paisna Kang Mirta. Paisna oge angger kedah dipesek paisanana gan. Supados katingalina ngajelepeng nembe tiasa dituang. Mirta mah bet los-los kadinya. Cek harja mesem. Ulah kita agan lah. Ulah waka seneng kana puas pais murang kalih keneh mah bilih cacingeun. Kade wae di Karanganyar mah bilih agan kasamaran. Cek Mirta nuluykeun obrolanana. Ke kasamaran kumaha Kang? Cek Den Surya. Ret ka harja nu direret nyengir bari ngiceupan. Sasrogan mah tara siga urang-urang Karanganyar mah. Padahal sadayana oge jelema turunan wungkul agan. Cek Mirta bangun heueuh. Tuh geura tingali di jalan sarung semetuur baju lodro landung teuing geura tingali nyorendang koja nyoren bedog pondok satampa yeh sabrehan mah si gawe bebegig saha nu nyangka jelema aya geura. Den Surya olohok bengong. Ari saleresna saha atuh eta teh? Duh ka abdi ge teu terang teh Mbah Mitra ngabelehem. Ari bieu pajar jelema aya cenah. Alah agan mah digugu. Nu katingali mah sadayana oge jelema aya sanes. Nu tos maot, nu teu aya mah ceuk harja. Dupi tadi turunan teh turunan naon Kang Mirta? Sapertos diparakan muncang gitu, seueur turunan para pangagung baheula. Sanes deui ieu mah agan, tembah Mirta sungguh-sungguh. Turunan nu ngageugeuh nya Mirta. Cek harja mesem dageus apal manehna mah kana adat baturna. Mirta mah unggeuk kawas nu heueuh. Turunan nu ngageugeuh. Cek Den Surya bengong. Muhun
kitu agan tembal Mirta ngagegeuh paturon agan bangsa dedemit sanes sapertos abdi we sareng pun harja turunan jelema. Kang Mirta mah sugante. Mirta bendara wadana ngagentraan ti pendopo. Kaulan juragan tembal Mirta semu ngagorowok meuni kawas kuda lumping nyaring muru kanu ngagentraan teh. Seueur banyoa nanya Kang Mirta mah cek Den Surya. Tukangna si eta mah gan kitu we adatna teh tara nguput kabingung. Geura engke tanggap ku agan dongeng-dongengna lalucu. Jol deui Mirta teh kapanjagaan gek deui diu. Nimbala naon bendara teh cek harja. Mereskeun perbal jeung barang bukti keur ka pangadilan isuk. Perkara si Wasji teh Mirta unggek. Naon Kang nu maling cek Sea. Ngabongkar agan di rorompokna Haji Ilyas. Naon nu dipalingna Kang? Papakean cenah salomari lengkap lain barang bukti nama Mirta aya nu coceng cek harja. Aneh geragan di dieu mah cek Mirta ka Sea. Aneh kumaha Kang? Geura tingali itu bendara raos-raos we nganggo barang bukti cenah bari ngareret kadununganana anu keur ngadeluk dina meja tulis. Dadi pendopo ngantorna bendara wadana teh di juru belah kaler dipipindingan ku bilik sangkan teu nembrak di jalan. Den Surya hari teh ngagebeg, piraku bendara nepi ka kitu Kang? Mangga we atuh tingali tuh udengna. Tuh raksukanana katingali ku agan rantai erlojina ngambay. Den Surya olohok bengong ret ka harja. Leres eta teh Kang? Leres Den, tembal harja bari nyerenge. Pan agan oge nganggo barang bukti sanes. Nu teu bukti mah dina impenan agan. Kang Mirta mah sugante nya barang benang maling hanas reuas. Piraku bendara nepi ka kitu cek Den Surya bari nepak tonggong Mirta. Geus kitu mimiti conggah sigana diajak banyol kitu mah tuluina galecok ngawangkong tiluan. Dupi tadi timbalan bendara kedah dideuheus ka sepuh-sepuh teh kasaha wae Kang? Seueur agan ka cicing Mirta Mirta masuk di barung wae ku heureuy cek harja megat kalimah. Ka juragan kuwu Den bumina di Karanganyar caket agan. Bade teras kagan ulis sanes agan linggih teh sumuhun. Lajeng ka juragan kuwu hormat didinya keneh caket. Parantos manten oge da ageng keneh komarana pada ngarambean Den. Komo paminganggo seseungitan mah nya Den. Cicing Mirta newo bae. Di golongan kiai na aya Haji Ilyas nu kedah ditemengan teh da eta nu pang dipisarabna mah. Nu pajar kabongkaran teh sanes Kang. Sumuhun eta. Ari bangsat mah teu serabeun nya Kang cek Den Surya mesem. Tudah Den. Wengi bangsat mah. Nuju poek taya piserabeun pan ari wengi mah cek Mirta. Cicing aku kan wae. Salajengna aya Abah Yuda Den eta di palihwetan rompokna. Saha Abah Yuda teh Kang? Kuncen nu nyepeng dangiang di dieu cepenganana teh Depok. Makam dalem sareng pasarean Cipeti.
bilih agan bade nepangan Abah Wilastra bagian abdi nganterna den. Cek Mirta, saha Abah Wilastra teh? Nu ngasuh para apsari di Ciberem. Dan Surya Olohok bengong tapi geus mimiti apal kana adat jelema eta anu saurang. Tah geus mimiti deui Mirta mah ceuk Harja. Centeng banjet agan Ki Wilastra teh. Naon banjet teh Kang? Longser upami di kulon mah ronggengna nu pajar para apsari teh si Boyo sareng si Asih. Geura engke malam rebo sok mamarung di pasar. Sea ngadelek bari mesem ka Mirta. Kaditu deui agan ulah kalangkung ngadeuheusan ka Bendara Wadana pangsiun ku Bangku Uul. Ceuk Harja deui. Kutan aya wadana ku Bangku Uul di mana bumina Kang? Muhun di ditu di ku Bangku Uul disebat wadana ku Bangku Uul teh katelah ku Pakuwona pangsiuna mah ti Luragung nanging kedah atra kadinya mah ulah rusuh-rusuh. Nah Kang kege uninga gan teu tiasa sagawayah kedah ngantosan katumbiri bijil. Saya nama siram heula malah dipanyipuhan. Sea Olohok kawas teu ngarti. Harja imut surti nenjo nu hameng upami bade nyipuh dianteur ku Pun Mirta ka Cikamalayan. Tidinya bagian abdi jajab ka ku Bangku Uul aya mustika geragan. Licik Harja mah ceuk Mirta. Ari kalabuhan bulan nitah batur. Murah kuehna jeung sari kaya hayang manehna. Tuluy mulih ge hade tapi ulah dusun ari ngadeuheusan ka menak mah ulah nyakuan eusi kelernya. Nu leres we Kang Harja aya naon atuh di ku Bangku Uul teh? Cek Den Surya penasaran. Lah agan mangke ge uninga gan tembak Harja bari ngiceupan ka Mirta. Nguping teh dina dongeng sero cenah nu sok boga mustika teh upami kapendak ku jelema tiasa dianggo jimat teuleum pan ieu ge teuleumaneun agan kena mah. Cek Mirta bari nyikikik. Keheula agan abdi teh kajongjonan ngawangkong teu acan kabujeng tataros punten wae da tadi ku agan kadangu Bendara nitipkeun ka abdi ceuk Harja. Hoyong terang wae asuhan teh terah mana kitu lain Mirta? Lain biasa si eta mah terah mana nu saleresna agan teh. Surya ngahulang heula sakedeung. Sepuh abdi mah duanana oge ti Sumedang Kang. Dupi Bendara Pati Sumedang nu disaurkeun ku Bendara tadi sumuhun Pun Uwa ti Pun Biang. Dupi Tuang Rama Pun Bapa wadana sagala herang. Cek Den Surya. Marulih yi cek juru tulis wadana bari norojo ti kantor. Mangga temba Den Surya bari nangtung. Hutan geuning tos tabuh dua ieu teh. Mangga Kang Harja Kang Mirta. Paruwargi mitra kaum dangu sadayana. Boh kokolot boh kanu ngora logor pisan tembongna sea teh. Kakolot bisa ngahaminan kanu ngora bisa ngengklokan cindek nama mawa maneh di pangumbaraan teh. Lumrahna harita nu can umah-umah matara asup kana ondangan tapi maneh nama bubuhan geus boga pangkat tur pada ngajenan. Aya nu hajatan teh tara kaliwat ku kituna tereh pisan lobana kawawuh teh.
Dina sapopoena los kamana teh tara disaha-saha pada ngaku pada ngahiap-hiap menaknya ngorah heueuh turug-turug boga rupa lain babasan wungkul hade gogog hade tagog teh bangsa kolot teh teu kurang-kurang nu ngakuna lain sabongbrong katumpangan ku susuganan parawan daganganana kasanggut najan nyaho lain babad ge jodoh mah teu mungguhan pikirna teh. Jadi nisna mah bangsa parawan teh geus puguh deui. Teu dihurang teu dikeuyeub najan tara tembong dina semu ge ngalamun mah tara luput malah loba nu kabawa ngimpi. Semet kitu da ngarumasakeun jadi awewe teu wasa talandan telenden ka lalaki. Ari sea kawas kaliki kapipir-pipir boro-boro mikiran nu kitu junun kana gawe we bubuh anu anyar benum lain teu nyaho kanu geulis lain teu apal kana kelet nu narandean acan wae meureun can aya niat kana harai heureuy teh. Dina hiji poe harita teh poe Minggu kencling ka Kojengkang. Ya urang Ciamis terang Kojengkang. ya bahasa Ciamis salah mengagir ada kirang paos ya nya karena tempat sareng bahasa babasan atau napi bahasa nu aya pakaitna sareng di wewengkon Ciamis ya. Poe Minggu kencling ka Kojengkang ngadon bebedil sorangan we teu ngajak batur ngeujeuna reresepna teu kuhan teu reup-reueuk cur wae hujan. Buragiru lumpat deui ka jalan gede muru warung ngadon ngiuhan hujan kalah kabeuki ngagebret. Tambah kesel ngawangkong jeung tukang warung bari nginum wedang koneng. Duh segernya. Kakara saumur manggih nu kitu cenah. Seger kana awak teh ngeunah wae ongkoh keur usum tiris kitu mah. Wanci lohor hujan raat sea amitan ka tukang warung. Leos balik rada ripuh lempang teh da jalana leueur turug-turug make sapatu karet ati-ati pisan milihan tincakeun teh. Ditungtung lembur Cisema lebah lawang buruan serog jeung budak awewe kakarajut pisan itu teh ka jalan pateuteub sakedeung nyimojang tuluy tungkul bari bareureum sea kawas nu asa-asa asa geus papanggih tapi teuing di mana bubuhan nu anyaran kawas nu seseuneueun keneh papanggih jeung jelema teh bariekeun meureun komo ieu ka awewe reka mana nyai teh cenah nanya sote bisi pajar degi gue rumasa di panggumbaraan wangsul ti ditu tipun bibi tembal nyi parawan bari nunjuk ku indung leungeun ka imah teh ya. Ceuk sea rada era nanya reka mana ditembalan ku wangsul. Ari kitu di mana bumi teh da asa parantos tepangnya. Di Karanganyar abdi mah tembal nyi parawan teh bari reup deui pipina beureum. Di palih mana? Da abdi mah sering tepang sareng agan. Kek di mananya? Ceuk sea ngaringeuh. Agan sering ngagaleuh rokok ka warung pun bapa. Tembalna bari neuteub. Tembongna siga nu ngaheungheum imut. Waktos pun bapa udur, agan oge ngalayad sareng juragan ulis kapanan. Haji Sujai teh ya, kitu tuang rama teh. Sumuhun agan. Leres emut ayeuna mah. Bade mulihnya ayeuna teh. Muhun agan. Mangga atuh sareng, mangga nyai ti payun. Mangga wae agan ti payun. Cek Nyi Mojang teh bari cengkat meusan geuwat tungkul deui. Moal sae lalaki diiringkeun. Mangga nyai ti payun atuh. Keukeuh nu embung pajar isin-isin bae tungtungna bareng ngarendeng disebut ngarendeng soteh. Kedah tayah heula pandeurina we buktina mah marilih sisi sabelah sewang.
Para wargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang rehat heula sakedapnya. Haturan ieu nu masih ngadarengkeun dongeng, kumaha daramang dina danget ayeuna. Sakali deui ieu dongeng teh dongeng anyar urang selang-seling ku dongeng anu serina parondoknya. Margi kaleresan dongeng sareupna di Pajajaran aya ratusan episode atau ratusan seri tah kumargi sakitu salian ti ngagarap dongeng sareupna di Pajajaran sakali deui mangga baris medar carita anu sanes anu episodena pararondok gitunya. Mudah-mudahan ieu dongeng katampi oge tiasa ngahibur ka para wargi mitra kaum dangu sadayana. Ieu dongeng teh judulna Potret karangan almarhum Bapak Ahmad Bakri ti Ciamis. Tah ieu kumargi kitu seueur kecap-kecap anu aya kaitanana patalina sareng wewengkon Ciamis gitunya. Sareng kecap-kecap anu baheula aya CA teh ditulisna CA atana disebutna kandidat amtenar atana calon amtenar. Kapungkur dina zaman Walanda aya disebut sakola Mosvia. Satorojoana ti Mosvia Oke, bakal janten amtenar naik-naikna kana mantri polisi di kecamatannya. Jadi calon camat CA teh. Ya dan Surya tehnya. Aya disebut bendara teh juragan. Sesebutan ka camat atanapi wadana atanapi patih. Tah gitu. Aya agen tadi, agen teh tina agen polisi. Ya eta upasnya, upas di kawadanaan. Tak gitu aya kecap-kecap anu namihan pangaweuruh kanggo urang sadayana. Sakali deui wilujeng wayah ge ka sadayana nu masih keneh ngadangukeun dongeng. Insyaallah engke dongeng sareupna di Pajajaran masih di Pedar ku Mang Aa. Oge di selang-selang ku sakali deui ku carita anu sanesna nya. Supados teu nyangkolong ting kana waktos mangga urang teraskeun bae ieu dongengna. Keukeuh nu embung pajar isin-isin bae tungtungna bareng ngarendeng disebut ngarendeng soteh pedah taya heula pandeurieun we buktina mah marilih sisi sabelah sewang. Najan lungguh najan timpuh oge kangaran lalaki mah teu dihurang teu dikeuyeub. Panasaran mah manggih nu geulis teu direret teh jadi panasaran gitu nya. Anggot ieu dinu tiiseun bari paduduaan pisan. Tadi junun milihan tincakeun teh ayeuna mah remen kaselang ku ngalingling ngadeuleuh maling. Teu ku hanteu sorodot kejret. Maninyang hunjar pisan dina leutak. Untung keneh teu meneran neundeut kana batu oge. Euleuh teu nanaon agan. Cek Nyi Mojang kawas nu kasima. Aduh henteu tembak CA bari nguliat hudang leungeun jareblog teh disusut-susutkeun kana jukut dina gili minangka kokocok. Calana mah teu dipirosea da lain urusan tereh-tereh. Kieu teh agan di kampung mah laleueur upami hujan teh teu sapertos didaya. Nanging katinggal urang di mah palinter pisan angkat dinu leueur teh nya. Udah parantos biasa agan sareng kieu tah agan indung suku dicocokkeun dianggot nahan. Ceuk Nyi Mojang beuki wanter ngomongna kitu teh bari nyingsatkeun samping meusan nepi ka nengah bitis nyontoan di ditu nama. Rada ngalenyap CA teh ninjo bitis koneng jak sisa jantung Pak Ino. Pak Ikno. Bet kawas nu ngahaja Nyi Mojang teh. Abong-abong geus kocap urang dinya mah somea hade kasemah cenah. Nyuguhan hayang katuang, kabitis-bitis hayang katingali kumenak. Teu kaampeuh panuan teh. Mani moho Nyi Mojang surti gewat samping teh diturunkeun deui bari ngelemes era CA mangan ukur ngarenghap.
paingan tara labuh ari kitu mah cenah api-api heueuh tas nengetkeun nu nyontoan. Padahal tadi ge teu neuleu-neuleu indung suku dicocokeun da panonna ngambang be di beh luhur. Sesah agan mah da nganggo sapatu, laan geura agan. Papameng tos jara blog bilih geubis deui mangkaning sakieu muduna. Kawas budak we sea teh dititah ku indungna nurut wae menak teh. Sok bedia ditanggeuhkeun kana gili porosot sapatu. Rat talina dikantetkeun ambeh babari ngajingjing. Punten dibantun atuh ku abdi. Sawios isin atuh. Pan eta agan mah nyandak bedil raridu. Ah, piraku nyai kedah ngajingjing sapatu. Bedil atuh ku abdi. Piraku istri manggul bedil. Sea bari seuri nyikikik. Nyimojang ge seuri ngabelehem inget kekalangkang sorangan mun heueuh teh manehna manggul bedil. Nu mawi sanggam abdi ge leuh waktosna pamirsa parantos saeb. Cag urang tunda heula ieu dongeng Sunda adu judulna Potret karangan almarhum Bapak Ahmad Bakri dina seri anu kahiji. Insyaallah dina seri anu salajengna ieu carita Tatar Sunda teh urang sami-sami lajengkeun deui. Sakitu nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.